Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Tidinya Yesus dicandak ku roh ka gurun keusik, sina digoda ku iblis. Sanggeus 40 poe 40 peuting teu barang tuang, Yesus ngaraos lapar. Jol iblis nyampeurkeun ngagoda. Anjeun teh putra Allah. Coba eta batu-batu jadikeun roti. Tapi waler Yesus, aya dawuhan dina kitab suci, jelema hirupna lain ku roti bae, perlu deui ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah. Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka bait Allah, ka puncak pangluhurna di kota suci Yerusalem. Ceuk iblis ka Yesus, lamun anjeun putra Allah, coba geura ngaragrakeun maneh. Sabab ceuk kitab suci, Allah bakal miwarang para malaikatna sina nyanggap ka anjeun, sangkan ulah kungsi tigasruk kana batu. Waler Yesus, tapi ceuk kitab suci, maneh ulah ngadoja ka Pangeran Allah maneh. Yesus ku iblis dibawa ka hiji gunung kacida luhurna, di tembongan karajaan-karajaan saalam dunia jeung sagala kaagunganana. Ceuk iblis, eta kabeh rek diserenkeun ka anjeun, asal daek sujud nyembah ka kaula. Ku Yesus diwaler, geura nyingkah iblis, kieu ceuk kitab suci. Maneh kudu nyembah ka Pangeran Allah maneh, ngan mantena anu kudu dibakti. Iblis nyingkah ti Yesus. Geus kitu sarumping malaikat ngalalayanan ka Yesus. Yesus ngadangu warta yen Yohanes dipanjara. Anjeunna terus nyilib ka Galilea. Linggihna lain di Nazaret, tapi di Kapernaum, sisi talaga Galilea, wewengkon tanah Sebulun jeung tanah Naptali. Tinekanan anu baheula diucapkeun ku Nabi Yesaya. Tanah Sebulun, tanah Naptali, di jalan anu ka laut, peuntaseun walungan Yordan, Galilea, tanahna jalma-jalma nu lain urang Yahudi. Jalma-jalma nu caricing dinu poek bakal narenjo cahaya hibar. Nu caricing di tanah anu kapoekan ku ajal, bakal katojo ku eta cahaya. Ti semet eta, Yesus mimiti ngahutbahkeun amanatna. Geura tarobat tina dosa, sabab karajaan sawarga geus meh ngadeg. Waktu keur angkat mapai talaga Galilea, anjeunna ningali 2 jelema keur ngalalauk ku heurap. Ngaranna Simon, katelahna Petrus, jeung Andreas adina. Ku anjeunna disaur, "Hayu, milu ka kami, engke ku kami diajar ngala jelema." Harita keneh, maranehna milu ka Yesus, heurapna ditaringgalkeun. Yesus angkat deui tidinya, tuluy ningali deui 2 jelema adi lanceuk, ngaranna Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus, keur ngomean heurap jeung bapana dina parahu. Ku Yesus disaur, "Seuk marilu harita keneh, parahu jeung bapana ditinggalkeun." Yesus ngider ka sakuliah Galilea, khutbah di imah-imah ibadah, ngawulangkeun Injil kasalametan ngeunaan karajaan sawarga. Nyager-nyagerkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit. Beja perkara anjeunna sumebar nepi ka sakuliah nagri Siria. Jelema-jelema murubul ka anjeunna marawa anu garering, anu nandangan rupa-rupa kasakit, anu nandangan musibah,
nu kasurupan, nu sakalor, jeung nu lumpuh. Kabeh ku anjeunna dicalageurkeun. Jelema-jelema ngalet ngariring ka anjeunna ti Yerusalem, ti Dekapolis, ti Yudea, jeung ti peuntaseun walungan Yordan. Sakitu dawuhan Gusti Allah.